kami di dia baik. Ecen aku batu. Ya, si Dori, lain nama lagi dengan perawat perseganda. Nanti ari ngomong teh jeung abel buku juga nu. Ari si Rasnan teh urut salaki aing eta teh. Nanya. Bunda, ayah ember, Bunda. Kan disuruh itu mawa ember. Lah Mbak. Naon? Anak uing. Kia-kia teuing hirup ya Allah Gusti. Pangecian bae batur. Arek neangan kabogo teu paranggeun jawab. Lamun kami kabur, karunya kasih mamah. Tapi lamun kami di dia baik, dia ecen ku batur. Bener teuing. Usaha di warung. Tapi hayang jajan boga duit aja juga gratis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uce, abdi bade ngingan cari tiasa. Oh, biasa. Di mana nyai, Nak? Abdi mah nu ti pada beunghar Uce. Ti pada beunghar Neng. Ari kitu mah berarti kenal jeung si Rastam. Wios ya abdi calik ieu pargelem penting morong pola ya. Suku ieu wios abdi calik. Oh, mangga, kadia Neng, Nak. Mangga di dia calik, Nak, calik. Caliknya mohon. Itu morong gua tak lupa deket. Aduh. Ti ari si Rasnan mah usaha urut salaki aing. Makana aing teh ari kapada beunghar teh duludak hate dak digeg cekas nanti. Jadi si Rastam itu potongan. Empat-empotongan itu. Jadi kami teh Palingan. makana kami masuk cicing bayar rek ibur-ibur kapada beunghar. Ayeuna kada kajeuleuh jeung urang pada beunghar gadis kene teh janda. Duka hanya baik. Neng gadis teh janda. Dukanya abdi teh perawan atau janda sih? Soalnya tadi testing. Jadi testing, Neng, Nak. Jika sekolah bae aya parawan jeung jeung janda kudu di testing. Nah, bener di testing mah ku curug, asukeun kana bucing ayam, embut-embutan. Bener eta. Daek di testing ku aing. Emang abdi na hayam di curug tuh asup ka bujur hayam mah. Geus ulah ribut bae parawan apa janda. Urang teh panjauh-jauh ti pada beunghar pasawahan ieu teh rek neangan sesuatu gitu. Hayu una ka bener Kami ngerti. Ngomong nean sesuatu teh rek neangan duda beunghar. Ini da ieu mah hejo bae nyempo duit teh bener una. Tadi lain ayo testing mau umput gitu teh. Eta teh naon sih? Ngerti. Ngeseni si una mah teu ngarti odok pisan. Kangen kami ketengati. Tambah hayam teu. Osok. Nah, mun hayam keur ngendog boga rek ngendog teh kieu. Embut. Eta teh beda kitu ari mah arwah teh. Jadi eta ge mun ieu si Neng parawan Mut-mutan dong. mutana loba. Mut-mutana loba. Lamun cenah ge lamun gadis bukan parawan, cek bahasa Indonesia mah mut-mutan teh ngop. Ari ngaranna si Rastam teh bari nage. Urut anak buah uing keur di Banten baheula. Oh. 70-an tahun 70-an. Oh, eta
aing tuluy kawin ka teh urutnya deh. Ih, si Dori lain kurutnya nih kurut aing lain ah maksudnya lain kukurutan di asana apa kumaha kurut anak buah aing baheulana pan aing teh balantik suuk di Banten tamanana teh tukang panggul Oh, di bawah aku aing haditu dikira teh urut pangecahannya neh dibikeun ka aing. Nya, una ih nah itu mah teu level aing Aing mah da teu nyaho sih, teu kenal ka si Rastamna ge. Aku tahu yang si rasa ari manehna boga sakit teh ngomong. Ya paling teh eta ngomong mah jigan teu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah ambu. Tah si rasa teh potongan aing. anak buah aing baheula sok teu paranugu Lumayan tahu kami teh rada isin mah. mah jelas si Rastam kalaka Geuningan lain aya urut geuning alus itu mah urut teh. ye kami maring neangan anak buah teh nu kuburukana kubu dadogna Dan yang asnati ulah dibandingkan urut salaki aing dibandingkan ka urut anak buah. Maneh mah tegah-tegah teh ka aing teh dianggap teh naon. Habis juga geratanya si Rastam nah tahun 70 teh pernah jadi anak buah aing geus kitu Ngan ulah dibandingkan kami mah ari urut-urut kami teh alus sebagai nyinggung ka hate aing teh eta mah urut salaki aing. atuh dong Ari ayeuna si Rastamna ka saha ya ayeuna si Rastam? Calik calik mah Mangga. Dan geuning dudungan aya di dieu. mohon Rastam ari maneh ka mana wungkul ieu kuring neangan maneh butuh keur anak buah deui ngangkutan suuk Nanti ari ngomong teh jeung abeldugna jiga nu ari si Rastan teh urut salaki aing eta teh. Nanya teh nyaho. Teh urut salaki aing as kitu-kitu ge ulah ngomong abeldug. Neangan sok mah hiji teh ka bawah ku si Rastan teh. Ayo kan ngabahas naon sih suuk tengah larti ih suuk naon. Ieu meureun neng sup nu nyengger. punya kenan ya Rastam Aya bae mantan dudungan. Ulah sok kitu, pajalan jeung mantan potongan kecek cuek bae. Kami ge boga salaki leuwih gagah teh si Aa. Lo si Aa urang mana? he Rastam ari nu nyengger tadi Nyengger. heeh sanggetel meureun teh Anu alus mah nyebutna sangget. Sangget. tel ayo bahasa aya bae Kumaha mu ya sangget? Ya, si Dori ayeuna mah neangan perawan rasa janda. Aduh, aing kan posisinya parawan, tapi rasa janda lainnya. Neng perawan teh janda. Dia mah duaan bae ting hareos. Ya kami mantan istri rek nanya beakeun ku maneh. Ih, dia mah ting hareos. Abdi mah kaleresan parawan, tapi tanya tah rasana tanya rasa janda rasa parawan. Kayak Ya geus. Neng, ayeuna boga tesna rasa bener, janda. Bener. Selah. Coba gara-gara. Ayo. Ari kami rasa teu kumaha pikiran kami. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami Baraya Salembur Pasawahan menyajikan video bodoran Sunda di YouTube channel Baraya Salembur Pasawahan. Jangan lupa Like, subscribe, dan komen. Baraya Salembur. Oke.